Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi ning Amelia Syediah, abdi ti PGMI semester 2 kelas A. Abdi bade ngadamel kadaharan Sunda nyaeta karedok basreng mangrupi jajanan khas barudak Sunda. Bahanna nyaeta kahiji basreng, uyah, cengek, cikur, bawang bodas, asem, gula berem sareng cai. Salajengna basrengna dipikeun dugi ka sadayana. Teras ngarendos bawang bodas, cikur sareng cengek. Salajengna panaskeun minyak kangge ngagoreng basrengna. Digoreng satengah mateng. Digoreng setengah mateng, pami atos diangkat. Salajengna ngoseng bumbu nu direndos tadi nyaeta bawang bodas, cikur sareng cengekna. Salajengna tambihan cai sacekapna. Teras lebetkeun gula berem sareng asem. Lebetkeun basrengna, tambihan uyah, diraosan bumbuna. Atos janten karedok basreng. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.